Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana, tepang deui nya sareng Kang Asep di Sukabumi teh. Singkuring direncangan ku Mang Hamim Sumpena baris midangkeun cariyos anu katilu nyaeta Dedemit Rawa Getih Sanggian Bapak Galih Sundara ti Sukabumi. Nyangakeun bagian anu kahiji. Wilujeng ngadangukeun. Bubukaning cariyos poe Jumaah saminggu geus lebaran Idul Fitri di Lemur Cibako. Harita urang dinya geus balik Jumaahan khususna kaum lalaki. Tapi aya hiji jalma anu teu Jumaahan palawargi atelah nasi Anam. Manehna jalma pahatu anu dijauhan ku dulur-dulurna. Manehna budak pangais bungsu ti 7 anak kolotna nyata nu katelah Mang Sarbini almarhum jeung Biicoh nu sarua geus pada tilar dunya. Harita waktu batur keur Jumaahan si Anam mah ngalamun di kamar. Waktu adan datang si Anam teu init ka masjid tapi kalakah ngagubrageun awak kana kasur tuluy ngajapapang nang karak bari anteng ngalamun. Nalika bapak-bapak balik Jumatan ti masjid, si Anam geus ngalange dina lawang panto teuing mikira naon. Anu jelas pikir narungsing hatena pusing. Loba hal jeung loba kahayang anu can katepi ku hirupna. Pok atuh harta si Anam ngomong sajroning hatena, "Duh, ampun Gusti Nyo Agungnya hidupnya kieu-kieu teuing nya. Geus lebaran teh batul mah malake baju alus. Sesa lebaran baloga kengnya jahalun loba. Sesa lebarannya ali aing. Tuh boga langinjing acan. Dajauhun kanya kueh kaning nungeunah jika batul silop kecegableg aing mah." Manehna harita ngomong dina jero hate bari nenyokeun bapak-bapak anu budal ti masjid. Masjid nu dipake Jumaahan teh sabarana teu jauh ti imah si Anam. An saukur kahalangan ku sababaraha imah, tapi si Anam kedul pisan ka masjid. Boro-boro ka masjid salat di imah ge tara. Keur kitu lar aya nu ngaliwat hiji jalma tengah tubuh katalahana kidasta masih keneh dulur si Anam. "Keur naon teh Jang? Ngalamun sosoranganan di lawang tu Jumaahan euy?" Ceuk kidasta bari ragah eta eureun hareupeun si Anam. "Yah, moneam ki nya. Jumaahan teh kitu keneh. Ih, lain kitu keneh da kawajiban ari Jumaahan mah Jang." Ceuk kidasta deui. "Nya lah Jumaahan we. Enya mah geus kaliwat kasanean tadi teh." "Jam sabaraha kitu tadi sare?" "Jam sabaraha nya sare teh? Jam 8 gitu." "Jam 8 peuting." "Jam 8 isuk." Konengeun atuh Jang sare jam sakitu mah." Ceuk kidasta bari anger ngajanteng hareupeun golodog imah si Anam. "Geus dahar acan." "Acan ki yuh, teu boga sangu lah. Mencak aji ge kalak di bajudan. Dan dimana sangu kalak di jamet nunggu." Ceuk si Anam bangun keheul inget ka adina nu peuting tadi dipentas sangu keur dahar. Tapi lain mere sangu kalakah mere budi anu haseum. "Oh kitu. Besi rek dahar maka itu ka imah aki atuh." Ceuk kidasta ngaakikeun. Bubuhan manehna geus boga incu. Kasaha geng akikeun we. Da katalahna ge kidasta. "Nya kewe nah mun heng dahar pencak ka imah aki kitu." Ceuk si Anam deui. "Mending ayeuna tuh bareng yuk jeung aki yuk. Kebeneran. Aya sayur kacang beureum geura yuk. Jeung goreng jair ngeunah di kuah. Yuk arek moal." "Sok we cenghula lah. Kayaknya mau sepuguh laparna rek mencak ka itu." "Kajeun atuh kitu mah ngan bisi arek bareng hayu." "Moal ki moal. Sok we cepayun lah." "Oh sok atuh. Aki mah rek mulang heula nya. Ieu beuteung lapar yeuh." "Nya sok." Ceuk si Anam. Manehna rada hoream ngobrol jeung kidasta teh
sabab ngalamuna asa kaganggu. Leos harita kidasta mainit muru ka imahna sabab beteungna geus kukurbukan menta eusi. Ari si Anam saditinggalkeun aku kidasta teh maehna mah anger ngalamun nangkep tuur bangun pinuh ku kabingung. Ras maehna inget ka papacanganana nu aya di lemur datar. Katalahna Nyi Halimah geus lila narikan kawin ngan si Anam can nyangupan. Basana teh can boga duit, can boga keur waragada hajat. Atuh Nyi Halimah teh teu bisa kumaha. Najan kolot namineng nanyakeun ge cukup dijawab ku duka teuing jeung teu nyaho. Si Anam inget ka Nyi Halimah sabab kamari geus janji poe lebaran rek datang, tapi si Anam teu bisa nedunan kana ucapanana lantaran maehna kasarean geus milu mabok di pengkolan jeung babaturanana. Batur mah maleman takbiran teh takbir di masjid, si Anam kalaka mabok tepi ka nyuksruk di pengkolan. Balik ka imah ge kapanggih ku nu rek salat Id. Mah atunya si Halimah pasti geus nyunguan ieu di lemur. Nya aing teu kaitu keneh jatuh teu boga duit acan ieu teh. Kun mau bensin jang motor ge. Teu moga kudu kumaha atuh geus kieu nya. Ceuk si Anam pikirna beuki rungsing, bingung. Hayang ngamek-ngamek ka saha, hayang murang maring eueuh keur lampiaskeunana. Sangeus kitu sup si Anam asup deui ka imah, labas ka dapur, curulung nyicikeun cai tina teko kana gelas anu geus lila teu dikumah sabab kedul si Anam makana ku kumaha teh. Basana keun mae cenah cai mah teu kotor, padahal mah urut nginum teh dina gelas pasti napal baksil jeung virus-virus tina biwir atawa tina huntu. Geuleuhnya kotor pisan si Anam ya. Sabot si Anam keur di dapur, di luar aya nu leumpang. Hiji aki-aki undang iteuk di kopeah bodas kawas nama balik ti masjid yang nyimpang ka imah si Anam. Tuluy eta aki-aki teh kaketrok. Jang Anam, aya euy. Ceuk si Aki piing katalahna teh. Manehna kapi aki na si Anam lanceuk nini ti Inung. Cah cacing ku lawan dinuan hanyam teh hingga dimana ge. Mun tadi ge ngacok nyawalan daang teu manya duit. Ceuk si Anam Korea meun narima semah teh teu puguh cenah urusanana eueuh duitan. Si eta mah lamun jeung jelema teh kudu ngahasilkeun. Tuluy si Anam leumpang keluar nyampeurkeun anu uluk salam tadi. Oh geuning Aki, aya nyaon Ki? Lain. Teu katingali jumahan tadi teh euy. Kunaon teh jumahan wae teh? Ceuk Aki piing rada keuheuleun sabab ieu kapi incuna tara katingali jumaahan. Padahal imah jeung masjid teh sakitu deuketna kapanan. Lain teh jumaahan Ki sarua abdi jumaahan. Aki we teu nyanyo ka abdi. Tong kitu sia. Aing teh diuk pang tukangnya teu nyanyo maneh. Mun heuh maneh jumaahan katenyo meureun ti tukang. Ceuk Aki piing. Abdi ge Aki jumaahan. Cadmi jeung Aki abdi ge jumaahan. Henteu sada teu katenyo. Bajunya meureun hidung. Rupa-rupa we saalesan teh. Teu jumaahan mah teu jumaahan we deulun. Ceuk Aki piing. Nyambut maksa aja Aki. Anu gitu ngamuk abdi teu jumaahan Aki bet ngamuk. Ceuk si Anam ngadalil teh ditu nama. Ceuk saha sia roh teu ngamuk deulun. Ngan kumaneh teu kanyahoan. Yo dengekeun. Teu jumaahan 3 kali teh geus kaasup jalma munafik yo. Ceuk Aki kitu soteh. Nyahoan kono teh. Ceuk si Anam terseupeun dikitukeun ku Aki piing. Jumahan di mana sia maneh Anam? Ceuk Aki piing deui anger nanyakeun jumaahan. Aki dangukeun nya yo. Ieu teh dinten Jumaah lain dinten Minggu. Tah lamun Aki jumaahan, abdi ge sami jumaahan. Sabab abdi jeung Aki teh aya di poe Jumaah. Lamun Aki jumaahan abdi Sabtuan berarti abdi mah geus nepi ka poe Sabtu. Kitu maksud abdi teh. Abdi ge sarua jumaahan, ngan abdi mah di imah jumaahan Aki di masjid. Ulang Aki piing ngahuleng. Omongan si Anam pabeulit. Maksud si Anam bener jumaahan ngan lain Jumaah tapi sarua nincak poe Jumaah. Padu diteuing tuh ai kitu mah. Kumaha si lain we Nam euy.
aing merek balik karunya si Nini geus ngaliwet nu ngadahar. Bisa yang daang mah hayu we ka itu ka imah. Cek Aki Piing hadehate sarua jeung Kidasta nawaran dahar. Sababnya si Anam mah tara masak da eueuh nu ngawulaan. Si Anam teh palawargi boga lanceuk 5, lalaki 3, awewe 2, kabeh geus rumah tangga. Hirup rukun sauyunan jeung kulawargana, masing-masing geus boga imah. Ari si Anam boga adi hiji, awewe jauh ayana di Bekasi gawe di pabrik. Sedengkeun si Anam hirup sorangan di imah titinggal kolotna. Si Anam teu boga gawe sabab hirupna hirup awuntah. Warisan ti kolot anu sakitu lobana teh eueuh, seep dipake judi jeung mabok, da kitu kabeukina. Sedengkeun dulur-dulur nama warisan teh namahan anak incuan. Jauh pisan jeung si Anam anu ludes beak dipake awuntah. Titinggal kolotna tinggal imah butut geus kolot. Kitu oge masih keneh diparebutkeun ku dulur-dulurna. Nepikeun ka sore si Anam cicing dina golodog teu ingkah. Bakat ku bingung mikiran hirup, duit teu boga kahayang loba. Cag urang tunda kaayaan si Anam anu harita keur ngalamun keneh dina golodog. Ayeuna urang kocapkeun Kidasta anu aya di imahna. Samulangna ti imah si Anam, Kidasta bener-bener ngeusian beteungna dibaturan ku pamajikanana. Nuka telah Bi Elis. Ok atuh harita Bi Elis nanya ka Kidasta, "Geus di mana bieu teh Kang? Menilila jumahan teh. Batur mah geus dararatang ari akang kakarak jebul." Cek Bi Elis ka Kidasta, "Bieu teh nyimpang heula ka imah si Anam, ngajak dahar bisi can dahar. Karunya daun ngaulaan atuh nyi." Cek Kidasta ka Bi Elis, padahal makeun we antepkeun. Nanaonan kudu ngajak dahar kanu kitu. Kitu-kitu ge dulur urang yeuh. Ari aya dahareun mah bere we karunya atuh. Cek Kidasta, manehna mah boga sifat karunyaan. Heueuh, ari kitu nama. Tapi pan si eta mah jelema na kitu. Keur boga duit mah tara inget ka urang. Lamun geus ripu geus sangsara. Kakara ka urang teh melas-melas. Kenai, eta mah eukeurna. Nu penting urang ulah kitu ka batur. Ibadah we sing ikhlas. Ulah teu ka ibadah teh gaplah. Ibadah mah kudu kafah nyai. Kumaha akang we gegay. Arek namah moal dahar teh? Moal geus sapiring ge cukup. Ke nama jam 2. Hor, pan sakedeung deui ge jam 2. Tuh, ayeuna geus jam 2 kurang 10. Kagok atuh ayeuna we namahna. Heureui nyi masuk dianggapnya wae ayeuna naon teh. Ari kamari ieu teh aya Nyi Lilim, lanceukna si Anam. Rek naon kamari teh Nyi Lilim teh? Kamari teh ngajak arisan. Cenah mah muka arisan keluarga. Sabulan teh cenah mah 100.000 ngajakan ka abdi teh. Oh gitu. Miluan teh nyai. Miluan da atuh hasilna mu cekil. Dulur urang nu saturunan teh hampir aya 70 urang. Lamun ayeuna 70 kali 100 ge geus 7 juta atuh teh Pak. Daek atuh meunangna. Sabaraha bulan sakali dibukana? Saminggu sakali dibukana teh ngarah ka bagian KB jeung gancang katarimana. Hegay atuh. Man ke lamun duitna maneh giliran meunang. Bapak mah pangmelikeun pacul geus ruksak pacul teh. Da ai teu boga pacul mah atuh meureun kumaha gagawe di kebon. Mak lu makang mah tukang ngebon penting ngora ge. Nyai ge apa apanya? Heug. Kayak urang meuli pacul sakalian jeung dorana ngarah tinggal make lah. Syukur atuh kitu mah.
Akang teh rek ka imah heula Darwan sakedeungnya. Rek aya nu dibadamikeun jeung Darwan. Nya jung we. Sakalian ta bawa cau bikeun ka anak si Darwan. Bikeun pisan anak si Darwan makana cau teh. Cek Pi Elis. Bari ngadongkang keresek dina paku nu eusi ku cau muli. Keun atuh urang bikeun lumayan manfaatnya. Muntah tadi atuh nyai sodaqoh teh memeh jumaahan. Ayeuna naon teh? Poho. Abdi teh poho. Lamun ingat mah mah poho. Di mana-mana gak inget mah teu poho. Akang ini tah. Nya sok mangga. Cek Kidasta jerut manehna turun ti imah. Nepungan Darwan adina anu bungsu. Cenah mah aya badamikeun. Di jalan tepung jeung Aki Piing anu karek mulang ti imah si Anam. Pok haeta ku Kidasta ditanya. Nah Aki karek balik ti Masigit. Ongkoh pang tukangna tadi teh. Cek Kidasta. Lain kakarak balik ti masjid jang. Aki mah bete nyimpang heula ka imah si Anam ngajak dahar dengan budakna mungeun. Sarua. Kukuring kita tadi teh diajak dahar. Pokna teh engkewe can lamun hayang. Reka ditu. Sarua kayak gitu mah. Ka Aki mah malah ngajak debat. Ku Aki di Tanjumahan cek ka mana karep ngajawabna si Kelo teh tah. Cek Aki Piing bangun keheul ka si Anam. Akan baik Ki, da geus puguh kitu eta mah pasipatanana. Ari Ujang reka mana tuh? Abdi teh are ka imah Darwan. Aya badamikeun saeutik. Oh sok daya si Darwan ge. Bete katingali keur ngampihkeun motor. Heuh Ki, di kantuna tuh Ki nya. Sok. Harita Kidasta lempang muru ka imah Darwan anu geus katenyo pantona muka. Didinya aya pamajikan Darwan. Pok atuh harita ditanya ku Kidasta. Ari Darwan aya nyai. Cek Kidasta ka pamajikan Darwan. Aya Kang. Karek ngambihkeun motor bieu teh. Nang geus di mana ngambihkeun motor? Teu ti mana? Geus di kumah ku si Ujang. Oh, cing calukan ka dieu. Aya akang kitu. Cek Kidasta ka pamajikan Darwan. Sup harita pamajikan Darwan asup ka imah. Tuluy ngabejaan salakina nu keur nyunut udud tukangeun lomari. Kang, itu aya Kang Dasta. Ka Kang kaharep kagok nyut udud ah. Cek Darwan bari harita nyot ududna. Sanggeus ududna hurung maehna tuluy ngaleos ka hareup nyamperkeun lanceukna nu geus diuk dina kursi. Ya naon Kang? Asa rarewas ya? Cek Darwan. Teu kudu rewas-rewas jang. Aya obrolkeuneun saeutik ieu teh. Perkawis naon nya? Ieu geraya. Akang teh ngabandungan si Anam. Karunya budak teh. Geus ieu eueuh ragap teu aya. Harta beak, imah ruksak. Tapi manehna teh teu hayang gawe. Ongkoh ngomong ka akang teh cenah hayang kawin. Cek akang teh kudu boga heula pangasilan ai kawin mah. Heueuh cenah, tapi da gawe naon atuh teu bisa gawe cenah kitu. Maksud Akang kumaha tah? Abdi kudu kumaha? Kieu maksud akang teh wan. Mun bisa mah anter ku maneh ka proyek. Jugane atuh daekeun gawe di proyek. Geus kamarege Kang ku abdi diajakan ke proyek kan mungeun si Anam mah. Hayangna teh kitu we gawe senang. Oh susah atuh kitu mah. Akang teh yang nulungan ka manehanana. Ngan akang mah teu mampu da duit mah teu boga. Tah kamari boga duit saeutik oge pan dipake meuli tegal nu si Anam nu dimurahkeun ka akang teh ya. Nya da kuring geus sarua. Kebon bako anu pelwah tonggoh teh pan ku kuring dibeulina teh. Cek Darwan. Tetela palawargi harta si Anam teh geuning dijualan teh ka dulur-dulurna keneh. Kebon bako dijual ka Darwan. Tegal anu pelbah kidul dijual ka Kidasta. Jadina kumaha atuh yeuh? Akang anger yang nulungan si Anam jang euy. Paling kieu Kang. Ku abdi rek dianteur Minang Saraya ka jelmaan wacis. Sugan atuh bisa mere bongbolongan ka si Anamnya. Tah, bener jigana kudu kitu jang. Jeung mun bisa mah pangrukiahkeun kitu cenah daek gawe.
tina eureun mabok, eureun judi, karunya harta geus beak. Bisi jadi kagorengan anu leuwih tidinya lamun diantepkeun mah. Ceuk Kidasta manehna mah karunyaeun pisan ka si Anam teh. Sabab kahutangan budi ku bapakna. Kelah, kurang obrolkeun we tu ka si Anamna kumaha ku abdi dianteur. Nah, aya kitu jalma wacisna. Wawuh maneh. Henteu abdi teu nyaho, ngan kungsi ngadenge beja. Aya babaturan abdi sarua tukang ojek di pengkolan. Manehna ngomongkeun cenah, di Pasir Bentik aya hiji jalma sakti, aya jelma wacis. Oloh, atuh deket ke Pasir Betrik mah. Nya deket ti dieu mah, paling ku motor ge sajam. Tuluy kumaha? Eta teh cenah jelema teh teu normal tanpa daksa, tapi wacisna luar biasa. Oh gitu. Tuluy. Tah lamun si Anamna daek ku abdi dianteur ka dinya. Sugane atuh si Anam aya parobahan hirupna aing geus dianteur ka jelma sakti eta teh. Saktina kumaha bejanawan? Nya eta kieu cenah Kang. Eta jelma teh pada nyebut teh pangarsa buya. Luka ti mana da tos lami cenah aya di Pasir Betrik eta teh, nyaung-nyaung di tengah pasir. Ngan saukur di baturan ku hayam jeung ku balong cenah. Bangunna teh ahli ibadah, ahli tasawuf bangunna teh jelma teh. Ceuk Darwan, manehna ge sabarang mah ngan saukur ngadenge beja ti babaturan ngojekna di pengkolan. Atuh aya disebutkeun pangarsa buya kitu mah meureun urang di itu, urang Sumatera Barat. Lain urang Sumatera Barat, Kang, manehna urang Sunda ngan kungsi kawin ka urang Bukit Tinggi. Tah, kusabab urang Bukit Tinggi mah ban lamun kalalaki kolot teh nyebutna teh buya atawa kalalaki anu terhormat lah kitu nyebutna teh buya ari di Bukit Tinggi mah, Kang. Heuh anteur we atuh. Si Anam ka pangarsa buya kumaneh. Urang menyokot barokah ibadahna we jang. Gae Kang ki ku abdi urang obrolan lah. Si Anamna, Heuh kitu we nya. Sok obrolan ke kumaneh. Si Anamna ajakan sugandaikeun. Akang mare kalenyap heula sakedeung, tunuh bieu teh tuh. Dahar loba teuing, lumpatna teh kana panon. Hayang geurang ngajelepung yeuh. Ceuk Kidasta bari jerut harita manehna turun ti imah Darwan rek balik ka imahna teu kuat ku tunuh panonna geus cepel. Ari Darwan harita manehna teu ngalobakeun di urusan. Bari udut turun ti imah ditanya ku pamajikanana ti pipir nu keur moe. Are ka mana Kang? akang reka imahna si Anam heula. Ceuk Darwan bari lempang muru ka imah si Anam. Sanggeus nepi ka sampak si Anam keur aya dina golodog masih keneh ngalamun can eureun. Bangun betah pisan ngalamunna teh. Naon Nam? Namun ni anteng ngalamun teh euy. Ceuk Darwan, Geuning akang. Eta becekeun ningalikeun hayam anu lalumpatan. ceuk si Anam, ngomongna teu nyambung. Padahal mah di dinya hayam anu lalumpatan, aya oge manehna sorangan di baturan ku golodog jeung panto. Wah, tong sok kabohong jangan dawuh hayam. Nya cahaya Kang cahaya. Aya naon Kang? Asa lalewas yeuh. Eueuh nanaon hayang ngobrol akang mah. Bisa mun akang ngobrol. Nya sok emang jajemot atuh Kang. Jadi we ngeunah ti ieu. Sabab akang hayang bari udud ngobrolna jang. Nya teu nyaon jujur ge Kang. Sok atuh da abdi mah teu gaduh rokok aya ge cai teh tiis anek. Kumaik arek udud ujang. Moal Kang Bener yeuh. Moal Moal naon? moal meuli tapi rek menda ka akang. Yeuh tah udud sok bari udud sok. Ceuk Darwan bari song mikeun rokok sabungkus. Kasih Anam atuh puguh we si Anam bunga. Sabab bibirna geus haraseum hayang geura udud ti isuk oge ngan teu kabeuli. Milik keur si Anam sabab dina waktu ngalamun teu boga udud disampeurkeun ku jelema nu bageun mere udud sabungkus. Harita si Anam ngelepus udud di baturan ku Darwan. Cicingna golodog we teu asup ka imah sabab si Anamna ge diuk dina lawang. Bahasana teh ngarah jongjon udud cenah kitu. Pok atuh eta manehna nanya ka Darwan anu diuk di gireunana. Anya nyaon Kang? Bangun nu jadinya si kieu yeuh. Ceuk si Anam,
Iya Jang, hari akang teh ngabandungan ujang gitu. Ngapa teh ngan saukur cicing jeung cicing. Nah tuh teu hayang gawe teh. Ceuk Darwan. Sanes teh hoyong jamal Kang abdi teh. Ngan jamal naon atuh mun abdi menyak munyak mung capek jeung hengkel we ku tanyaga abdi mah. Gawe naon macakan geus cicing di imah. Oh, tapi pan meureun ujang teh kudu rumah tangga. Nya Kang hayang rumah tangga teh abdi teh malah mah minggu tukang teh abdi geus ditanyakan kawin. Ku kamogo. Komo balik kitu atuh. Iraha tuh kawin teh. Coy Kang da temoga duit lagi tuh gamanagadnya. Yo. Kumaha lamun urang nyeun syariat atuh. Sugana tuh awak geus di syariatan mah kitu tabanginan kana pagawean. Tah. Nyun saneat mana Kang? Bejana cenah di pasir betrik aya pangersa buya. Tingih tos lami di pasir. Cenah mah eta teh tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah. Oh gitu. Nah abdi kakadang-kadang. Padahal maaf nih geus sabayakanin nya we ka pasir betrik teh Kang. Ceuk si Anam. Memang bener mehna karak nyaho yen di pasir betrik aya kasepuhan nu disebut pangarsa buya ku Darwan. Oh, eta geda akang ge ngadengeti babaturan ngojek di pengkolan. Akang oge mun buka itu mah hayang. Tatanya gitu, hayang diubaran ngojek teh ngarah loba penumpangna. Kan nyata tuh akang tetep gak duit Jang euy. Sarua abdi Kang teu boga duit temun tatanya teh mah. Nyun syariat kitu teh pan meureun urang teh angan kudu make modal kudu boga wanagat. Ngan imah kieu we yo. Ulang babarengan jeung akang atuh ka itu. Ka pasir betrik, akang rek tatanya ujang age atuh meureun Minang Saraya jadi duaan bareng saongkos. Nyata Kang abdi teh gaduh ongkosna itu nyuh moal-moal ke ongkos kan itu abdi teh. Ku tuang sajadina ge abdi teu eureus nyuhungkeun ka watul. Ceuk si Anam ngobrol sajujurna ka Darwan. Kieu we lah, isukan tah mengpeung malam minggu. Urang init ka ditu balik ngojek. Sugana itu akang hasilna rada gede poe isuk mah jadi aya keur beli bensin. Ari keur ngamplopnya kumaha Kang teu boga amplopan. Lain amplopna. Di amplop pada di akang ge loba ngan eusina Jang. Eta eusinya. Hese teh kumaha tuh? Teu boga keur ngeusin amplopna oge. Huleng dua nana ngahuleng sabab dua nana ge keur teu baroga duit. Memang Darwan tukang ojek, tapi ojek pengkolan mah loba kasiap ku ojek daring palawarginya. Cing Kang kumaha nya kira-kiranya yo. Anya keur ngamplop we kan itu. Abdi mah da ongkos mah pan lagi bonceng ulun ku akang dina motor. Cing atuh kira-kira aya jualan teh yo. Keur amplop ka pangarsa buya na. Ceuk Darwan kasih Anam susuganan. Si Anam boga barang nu bisa dijual keur jadi duit paragad ngamplop ka pangarsa buya. Naon atunya? Sawah beak, kebon beak, tegal beak. Uning sapi eueuh. Naon atunya jualeun kitu tah. Abdi memang da kudu ngamplop Kang ka itu teh. Enak teu ngamplopna. Nyeta sok atuh naonnya. Nu bisa dijual da akang mah teu boga jualun. Aya Kang itu teh kasur. Laku kitu mun kasur. Kasur kumaha? Kasur kapuk tapi alus keneh da kasur baheula. Imah menang nyun emak gun baheula teh inyong abdi. Rek dijual sabaraha? Ay nah 300.000 we Kang kasur gede da panjang alus teh ngeunahun empuk. Kapuknya ge kapuk asli teh mah. Nya ge kasur gede di panggulnya teh hampang. Hese nu kitu mah hese ngajualna. Kumaha tuh? Kieu we tuh. Coba ujang neangan duit inyuman. Borahkeun naon heula. Da akang mah teu boga borahkeun. Hegdae lah atuh. Urang nginjem duit teh tah ka teh lilis. Ieu atuh kudu TV abdi cekalanya. Tah kitu atuh ngan meureun lamun TV can katebus. Di imah tiiseun Jang. Kemain lah tempat nyebut nu kan TV mah. Nonton naon atunya TV zaman ayeuna berita banyak kabeh oge bohong. Nah, ngomong kitu ceuk saha kaos teu nyaho we. Yuh Kang, abdi mah ngawatosan ka Akang. Berita nu aya dina TV mah beda jeung berita nu di luar. Di luar mah A, dina TV mah B. So ku Akang manyungan, ngacampruk teh. Ceuk si Anam kawas nu heueuh nyaho.
berita dina TV padahal mata nonton acam teu pati beuki kana berita mah. Resepna teh lalajo musik dangdut jeung lalajo sepak bola. Ya alus atuh kitu mah sok atuh ujang nepungan ka Teh Lilis. Sugane hasil atuh. Nya bae aya nyam duitnya ka Teh Lilis Ceuk si Anam bari tuluy meakeun ududna nu katilu. Oh kitu atunya akang moal lila. Lamun ke duit geus aya sok we ujang ka imah akang ku akang dianter. Ngan mun bisa mah sagancang lah ye jang ye. Malam minggu isukan tah mumpung akang sok pare ngojek aya malam minggu mah. Nya mangga Kang mangga siap-siap. Tangtos ku abdi diperhatoskeun pisan abdi nyam duitna ka Teh Lilis ya sugan dibene. Ceuk si Anam Darwan haita muru ka imahna. Sedengkeun si Anam gusat gesut dangdan rek nempungan Teh Lilis. Lanceukna nu katilu. Si Anam harita manehna dangdan. Alus aing dangdanan mah komo bari make baju bodas, celana biru, make topi biru, katingali ngora. Najan umur geus rada kolot oge katempo aya beungeut sari-sari kasep. Sanggeus sagedangdan kop haita mah kana handphone jadul kamemeutna. Kamari mah handphone teh handphone alus tapi ditukeuran sabab eleh judi di pos rona. Cukup sakieu ge yo. Yang penting mah henteu can nguji we. Ceuk si Anam bari jurut turun rap make sendal. Tuluy leumpang nyamperkeun motorna nu geus ti tadi dipanaskeun. Ya, make motor we ka itu mah mudah-mudahan bensinna mahi yo. Ceuk si Anam bari tuluy muka teng bensin. Tetela lumayan keneh cukup keur bolak-balik ti imah manehna ka imah Teh Lilis. Sanggeus sagalana tarapti bral. Si Anam miang bawa motor sorangan. Katempona gagah. Sabab motorna motor alus jeung nu mawana oge tenang. Katempo pisan turunan jalma hade. Teu kacatur lila di jalan. Si Anam geus nepi ka imah Teh Lilis. Kasampak Teh Lilis aya di warung. Sabab Teh Lilis mah ngawarung di barengan ku salakina neruskeun warung mitohana. Jerut si Anam turun tina motor, tuluy asup ka warung nyamperkeun lanceukna. Teu poho, uluk salam samemeh asupna. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ceh, jamang Ceh. Ceuk si Anam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cager. Ari ujang cager. Alhamdulillah, sami abdi ge nyuju sehat nya mah. Namanya Kangnya? Akang teh ini ngusep. Oh nguseup. Kawangan. Entok ka itu ka Cirata. Biasa. Mun geus lebaran teh sok mukim di ditu ari 2 minggu mah. Di saung we sare. Sabab hayang seubeuh ngusep cenah mah. Ceuk Teh Lilis nerangkeun kebiasaan salakina nu memang beuki nguseup ti bubudak. Geus dahar acan. Panancan teh. Parancan cenah. Geus dahar acan. Panancan. Parancan teh naon? Antara parantos jeung acan. Ari parantos kumaha kitu? Parantos tuangna teh ka mani. Ari encana? Encana mah ayeuna acan mama ayeuna mah teh geuhna naon di bumi nya. Da maneh mah jelema kedua. Batak tong boro-boro keur babana, keur dahar ge hese maneh mah. Ceuk Teh Lilis atuh meg kana hate si Anam aya nu neumrag. Karasa nyeri jeung seueul, asa diledek ku dulur. Tapi buru-buru nyemputkeun semu supaya ulah kanyahoan ku Teh Lilis. Sok atuh rek dahar jeung naon? Jeung ceplok enog, jeung mie rek jeung eta tah jeung lauk kaleng. Ma cece we dah abdi mah. Sok naon we nu dipangdemelkeun nya ku abdi mah dicuang nya. Abdi mah sagana beus. Tungguan atuh sakedeung. Poloyong harita Teh Lilis ini ka dapur. Mawa mie jeung enog rek dipasak keur si Anam. Tekung silila kadenge sorak katel nu padu jeung sosodet kuntrang kentreng luhur kompor. Tayohna wae ieu Teh Lilis keur masak mie make enog jang si Anam. Ari si Anam ningalian kaayaan warung Teh Lilis anu memang pika betaheun, pepek sagala aya. Ongkoh di lemur tapi nepikeun ka dagang baju sagala rupa. Resep puguh ge paluarginya pame warung gitu teh. Sanggeus sabaraha lila
Urutak Teh Lilis datang deui bari nangeui baki. Dia eusi kumih dina mangkok jeung coplok enog dina piring leutik. Sok-sok dituna hareupeun si Anam bari pokna. Sok atuh, dahar heula kadinya. Saaya-aya we da dieu mah naon. Cek Teh Lilis. Cekam sakit nyuh, abdi mah moal kabeuni nyuk ieu. Cek si Anam, bunga. Sabab Teh Lilis mah nyaho kana karesepna nyaeta mih kuah ditambahan ku ceplok enog make cengek. Sanggeus dahar, si Anam harita nyamperkeun di ka Teh Lilis nu aya di warung. Pok harita si Anam nanya, "Ani ceceh jam sabaraha nyucuk manung?" Ah, teu tangtu. Kumaha sepina jeung kumaha ramena. Oh kitu. Bajak bener nya penghasilannya nya. Cukup keur dahar wungkul. Sesana saeutik. Nah, abdi mah baik namun sesanya abdi mah. Maksudna Nya abdi teh butuh duit ieu. Ane minang saraya ka pangaran sabuya, kan abdi teh teu bogakeun ngamplopnya. yeuh maneh mah. Nah, atuh hirup teh ih. Nah, bet minang saraya ka dukun ari maneh. Lain dukun, eta mah tapi buya. Atuh ai buya mah modelan jelema hade, agamanya ge nakoh. Lain dukun mah eueuh nu nakoh kana agama, sing bisa ngabedakeun atuh cek. Cek si Anam mung disalahkeun ku lanceukna. Ari maneh nyaho ceuk saha yen eta jelema lekoh kana agama? Nya tina ngaranna ge buya atuh. Pan buya teh mun mun urang mah ajengan kiai mama gunu kitu. Nya sabodo ari kitu mah. Ngan ece mah teu satuju lamun maneh kudu minang saraya kanu kitu. Cek abdi hirup geus ceripuh ieu teh. Imah geus teyod. Harta beak ari gawe teu boga. Da awun tah hirup sia mah. Cek Teh Lilis nyengor sabab geuleuh kana kalakuan adina. Tuh ece mah nyalahkeun ka kuning. Kuning mah ece jeung awun tah ngan hirup kuning hayang normal. Mung susah kitu hungkul kuning mah. Heueuh ngan harta maneh beak. Dipake teu puguh. Da ece ge nyaho. Maneh mah beuki judi jeung beuki mabok. Cek Teh Lilis ngesek-ngesekeun. Geus nah. Rek nginum atuh moal ieu teh. Cek si Anam. Jadi pipileueun sewot. Atuh Teh Lilis rada leuwas edi sentak kitu mah. Sababnya ho yen si Anam teh jelema goreng adat. Kalanceuk minang neungeul, ka adi minang mahala lamun aya hal nu teu sapagodos jeung hatena. Kelanan. Gampang ari duit mah jang gampang. Ketong waka ngamak. Butuh sabaraha atuh ieu teh. Kan ku eceut bade nginyeum asal puguh dibalikeun. Tak aji atuh ulah nyungan aing amek. Hampura. Butuh sabaraha atuh. Tepina butuh 500.000. Bisi ngamplopnya kudu gede jeung bisa aya syarat-syarat nu kudu dibeli. Aya 500 mah. Tapi ieu teh nginyeum atau menta. Da maneh mah ngomong teh nginyeum ai mayar tara. Yo, cuk. Lain tanah mayar kuning mah ngan can boga keur mayarnya. Cenyo tah. Tah, yeuh tempo tah. Ieu buku leutik, ieu teh kabeh ge catatan hutang kuning. Kalancuk-lancuk jeung ka adi katut kadulur-dulur. Yeuh, tah tempo. Sabaraha hutang kuning ka teh aya catatanana tah, tingali. Teh Lilis 17 juta 30 ribu. Aya teh tong hariwang ku kuning saya mah dibanikeun. Cek si Anam bari nembongkeun buku leutik nu jadi catatan hutangna. Teh Lilis bunga sabab geuning duitna teh ngumpul di si Anam, ai sugan teh moal dibayar. Cing horeng dicatat ku si Anam. Nyahe atuh ari kitu mah. Yeuh duitna yeuh. Kan hampura recehnya. Duitna ge ti pembeli, pasti duit receh. Teu nyaon duit receh ge. Nah, da duit nu receh eueuh lamanan komo. Bae duit receh ge teu mangpaat. Rek iraha tuh ini teh jeung arek jeung saha ka itu miangna. Ini mah lamun jadi isukan. Jangan ku Kang Darwan. Ya Kang Darwan yung apa ka itu teh. Cenah mah babaturan ngojeknya kungsi. Lalanyong ka itu nyuhungkeun tama. Oh, gae atuh arek jeung Darwan mah. Sakalian ke lamun ka Darwan ece meuli cau kitunya. Geus beak jang pisangeun poe isuk. Nya gae ke nyepikeun ku abdi lah. Nyuhun atuh ceuk nya abdi panik. Gae. Rek mekel sangu moal besi jang dahar engke peuting. Hone mah ke sangu teh.
Nges goneng tempatna dipanaskeun wae teh kana kasok jadi koneng jeung ganing jeung ngeunah jahalnya. Sarua anu ece ge kitu da merekna murah mah. Atuh mawa ieu eta mawa mih jeung nog atuh. Atawa lauk kaleng. Kita mau eta we lah. Kita mere atawa nganyukeun. Mere, ieu mah mere ka adinya aing teh. Cek teh Lilis bari sup ngasupkeun mie instan aya kana 10 bungkusna ditamahan ku enog 5 siki kopi 4 rokok setengah bungkus jeung kerupuk atah aya meureun aya saparapat kilo mah. Palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.